Nedagung sampurasun ka Gusti nulas asih periksa kabeh umat nu kagungan usik malik sim api saparakanca pahajat ibu hajat anu bageus ngidungakeun mah panedah Gusti siloka kukus tumulun tawis pang bakti ka diri ngedadi yapkeun tekad nu banding raksasani dipaparin jalan caang paku dukuh badag anu sabar anu tipi ridhoku Gusti oke para karuhut anu tos sami ngawaris geura-geura pahaji ono anu bageus kabudayan tuturunan sampeureuan anu panderi sampeureuan anu panderi nikmati mah nikmati jaman kajangan geura-geura bapak hajat ibu hajat putra putri mugi jari putra putri mugi jari pahajat ibu hajat ayah diantos jadi silokani ngapupuh ngajadi saring ngati geura-geura hoyong tepang apa hajat ibu hajat anu bageus kedawi di kawasan muji aji da mujasmini padahal rupa hajat ibu hajat paling mana muji aji mujasmini sidak kepang sidak sinuku tunggal pahajat ibu hajat muntang kaker sayang widi hari muntang nama padodo nu bageus sayang widi disuai-suai pahajat ibu hajat sesuai pasian jalan pengersa aya pahajat ibu hajat nutup teh sifat kaburan cirina
teu dianggo ngopi ngesocaten Pak Haji diantos anggo ningal kasepuhan abdi Pak Haji ono anu sabar pangabageurna pangabakti ti seueusiwi Teuing Bapak Haji Ono. pangabakti mah Pak Haji ono ti seueusiwi nyusul ilmu nu luluhung mulung sifat yang Pak Haji ono mulung sifat bade kaul nu nyandang diri gara-gara kasepuhan abdi anu bageun damang sapila tadi anggo ngomong saja tadi toa kawi atuh agoninga atur nuhun ieu pada disawet itu ya sapila tadi anggo ngopi ngesocaten dianggo ningal gara-gara bapakku bantah bapakku duku badan anu bager pangabakti di seueusiwi bakuwu aturan bakuwu pangabakti mah di seueusiwi aturan kanggo bapakku duku badan nyusul ilmu nu luluhung mulung sifat mulung sifat nu nyandang diri bapakku anu bageun pakuwu disuai-suai pakuwu bios enjing kenengenya budak kasampuran atiru hoyong lapangan kanggo pakuwu jalakeuna di lilinui ade kaul budak kasampuran